Carita Nyi Roro Kidul tina sumber Wikipedia. Urang beberkeun nyaeta Nyi Roro Kidul atawa Kanjeng Ratu Kidul nyaeta hiji tokoh mitos nu dipercaya kawasa Laut Kidul. Ieu kepercayaan dipimilih ku masyarakat Pulau Jawa jeung Bali. Mitos Nyi Roro Kidul nyaeta utamana kecantikan hiji putri gelis ngaranna Kandita. Alatan kegelisanana manehna disebut Dewi Srengenge. Dewi Srengenge anak ti Raja Munding Wangi sanajan miboga putri nu kacida gelisna. Sang raja tetap sedih lantaran manehna mah nikahayang budak lalaki. Lantaran kitu raja teh nikah deui ka Dewi Mutiara nepi ka boga budak lalaki. Dewi Mutiara hayang anakna jadi raja nepi ka manehna narekahan sagala rupa sangkan hal eta bisa tinekanan. Tuluy Dewi Mutiara ngadatangkeun raja serta mere sangkan raja nitah Dewi Srengenge indit ti istana, tapi raja nolak karena pamentana Dewi Mutiara. Tenepi kadinya tarekah Dewi Mutiara teh isukna manehna nitah abidna indit kadukun sangkan ngaguna-guna putri Kandita. Peutingna awak Kandita geus pinuh ku bisul serta borok. Nalika hudang manehna kacida reuasna alatan awak bau tur pinuh ku borok. Nalika raja apaleun ngeunaan kayaan anakna nu kitu manehna kacida sedihna nepi ka ngadatangkeun kabeh tabib pikeun ngubaran panyakit anakna. Tapi eta panyakit teh teu cager-cager wae. Antukna raja nitah Kandita indit di istana alatan manehna embung Kandita jadi bahan cemoohan di sakulian negeri. Sahabat, putri Kandita indit bari ceurik teu nyaho kudu ka mana pilampaheunana. Hampir 7 poe 7 peuting pilampaheun manehna nepi ka Laut Kidul. Tuluy manehna ngajieun ka jero laut. Eta cai laut nyageurkeun panyakit Kandita nepi ka antukna mah Kandita jadi pangawasa laut tur meunang julukan Nyi Roro Kidul. Sahabat Andrea DJ keun da ieu mah dongeng terlepas tina nya jeung teu nyana. Ieu mah urang jadi hiburan nyaeta babasaan Nyi Roro Kidul sababaraha versi khususna ti Jawa, ti Sunda, terus ti daerah-daerah lain anu dipercaya aya nu di Bali gitu. Sareana percaya ka bahwa di Laut Kidul aya Nyi Roro Kidul. Bahkan dipercaya makam Nyi Roro Kidul teh ayana nyaeta di Pelabuhan Ratu. Nyaeta makam Nyi Roro Kidul di perenahna 20 kilo ti Pelabuhan Ratu nyaeta mun teu salah di basisir Karanghau. Tah di dinya makam oge aya rohangan khusus, ruanganna anu didominasi ku warna beureum. Tur aya lukisan gede nu ngagambarkeun Nyi Roro Kidul. Salian teh eta sahabat, cenah di gigireun makam Nyi Roro Kidul aya oge makam Eyang Jalamata, Eyang Sanca Manggala jeung Eyang Syekh Husni Ali. Itu caritana Nyi Roro Kidul teh. Nya da ieu mah carita mana anu bener nu teu benerna.
simkuring tepatos apalnya bilih ayeuna cenah nu ieu bener engke teh aya versi lain anu ngaku-ngaku bahwa di ditu pangbenerna di dieu pangbenerna. Tah bukituna urang mah sejak ngaguar ieu carita teh ya meureun dek dipercaya teh dipercaya da memang ari makhluk Allah mah sabang rupana jin pasti aya da eta mah urang kayakinan. Tah aya deui cenah di masyarakat pamayang di basisir belah kidul biasana ngalaksanakeun hajat laut minangka ebrehan rasa syukur cenah tur karuhun ka Nyi Roro Kidul rehna geus ngabantuan ngaronjatkeun penghasilan. Ieu upacara biasana dilakukan di Pelabuhan Ratu Ujung Genteng, Pangandaran, Cilacap, jeung Sukawayana. Nah, hari masalah rezeki mahnya memang kadang-kadang merendah Allah nu bogana, mung kadang-kadang jelema sok lain urusanana, sok lain keyakinanana. Mudah-mudahan ieu mah da nyangarana oge beda-beda kahayang jelema mah beda-beda pendapat. Mudah-mudahan urang ngaluruskeun keyakinan urang ka Allah bahwa segala rupa urusan eta nu nangtukeun Allah. Tah sahabat, mudah-mudahan tong dijieun carita ieu bahwa carita ieu anu nyaeta anu bener cenah carita ieu anu asli atau nu palsu wallahu alam. Nah urang mah sejak ngamumule budaya Sunda di mana kepercayaan eta sok we urang guar urang teangan anu alusna mudah-mudahan jadi manfaat ke urang sarerea. Tah sahabat, ieu mah simkuring nyaritakeun Nyi Roro Kidul ku versi Sunda. Ya ada simkuring mah orang Sunda, jadi alhamdulillah geuning ari make Sunda mah logatna rada lancar beda jeung bahasa Indonesia. Tah sakitu sahabat, mudah-mudahan sahabat aya dina calan-calan rezeki barokah jeung segala rupa anu dipika maksud bisa kalaksana. Tah sahabat, tolong like, komen, subscribe. Mudah-mudahan ya channel tiasa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.